Judul biografina nyaeta Godi Suwarna Raja Panyajak Sunda. Dina paragraf kahiji Godi Suwarna teh salah saurang sastrawan, seniman ongkoh jeung budayawan Sunda anu kawentar teh anu kasohor gitu. Loba hasil karyana anu parantos ku anjeunna ditulis teh ngan lain samacem babara macem. Aya anu dina bentuk sajak, aya anu dina bentuk carpon, aya anu bentuk tina novel, aya anu dina bentuk naskah drama, jeung aya oge dina bentuk fiksi mini. Dangukeun eta teh ngaliwatan karyana kusababna seueur karyana akhirna manehna bisa ka mancanegara. Eta paragraf hiji. Paragraf kadua, ari kawentarna, ai kawentar teh sarua jeung kasohor. Ai kasohorna mah lebah nulis jeung maca sajak Sunda, eta anu paling utama. Kasohorna teh jadi terkenalna teh viralna teh kusabab anjeunna maca sajak jeung nulis gitu dina sajak Sunda gitu. Tapi kakiwari tacan aya anu bisa mapakan. Mun cara mapakan mah menandingi atanapi nyaruaan lah gitunya. Donya unggal Godi Suwarna macakeun atawa ngadeklamasikeun sajak, karena sajak mah kan kada dideklamasikeun. Ari sajak teh puisi modern gitu. Teu weleh mere pintonan anu dipikaresepeun. Jadi lamun maca manehna mah beda pembawaanana. Piresepeun lah pokona mah. Anu tadina cicing oge jadi bisa terhipnotis kabawa gitu. Kusabab anjeunna anu macana gitu. Nu ngabandungan jadi kabawa karena suasana eusi sajakna. Mun ngabandungan anjeunna teh jadi manehna maca teh jadi asa kalakan hate teh nyelenyep teh gitu teh menit teh pisan kitu nya. Itu ku hal eta Godi Suwarna rea diberi jujuluk Raja Panyajak Sunda gitu. Lamun dina dangdut mah aya oma nya. Aya oma, ka oma pan katelah laguna lagu dangdut tapi bentukna religi, aya pesan moralna gitu. Seperti laguna teh perjuangan, laguna lagu darah muda, darahnya para remaja. Eta lagu-laguna kos gitu. Kela ari ieu mah Godi Suwarna, manehna mah setiap macakeun sajak, setiap manehna ngadeklamasikeun sajak, jeung sajak jadi kabawa we ngeunah-ngeunahna teh gitu. Godi Suwarna teh ya paragraf katilu ya pada lisan pada katilu. Godi Suwarna teh lahir di ibuna atuh nya lahir di Tasikmalaya nya. Aya pan judul ieu nage film nage The Ti Tasik anu Leonardo DiCaprio eta Ti Tasik. Aya kan nya judul filmna aya nya Ti Tasik, kapal Ti Tasik anu tenggelam teh. Hah? Atuh ka jeung teu eta. Na eta laguna eta. Eta lagu Ti Tasik kapal anu. Hah? Titanic kana. Yo berarti salah. Ya Godi Suwarna teh lahir di Tasikmalaya. Kaping 23 Mei tahunna 1805 genep anjeunna teh lahirna. Oh berarti geus kolot atuh geus peot. Ai geus kolot teh geus peot. Ai peot teh berarti kolot lah kadinya. Anjeunna teh lahir di Tasikmalaya. Kapingna kaping 23 Mei tahunna 1805 genep anjeunna lahirna. Tapi ya aya tapi nabat atanapi walakin lan tatapi ejak basa mah tapi tebat gitu. Tapi gede nama di Ciamis gitu. Di Ciamis ngaran wilayah Ciamis teh lain ku sababna cai teh wungkul make gula lain. Teh manis, aya teh sisri kumaha we eta mah.
Gedena ari Godi Suwarna mah di Ciamis gitu. Tempatna di kampung di kampung Cinyasag. Di tepatna di kampung Cinyasag eta Godi Suwarna teh. Pokokna mah manehna teh gedena teh walaupun lahirna di mana teh di Tasiknya. Manehna gede walaupun lahir di Tasik, gedena di kampung di Ciamis di kampung Cinyasag. Cinyasagnya. Cinyasag. Eta teh ayana di daerah desana desa Cirikip. Ya. Lain Ciripit. Lain dia mah. Mane balikan deui ya. Jadi manehna teh lahirna di Tasikmalaya kaping 23 Mei 1856 tapi gedena teh di Ciamis manehna mah di kampung Cinyasag tepatna di desa Cirikip eta gitu. Tah ari manehna namatkeun sakola SD-na di SD Sakola Dasar Neglasari jeung di SMP-na SMP Negeri Panawangan manehna teh. Nya, ngaran SD-na manehna sakola di SD ti kelas 1 tapi ka kelas 6, manehna di SD-na teh SD Neglasari. Di SMP-na sudah makan pulang di SMP Negeri Panawangan. Manehna teh Godi Suwarna teh gitu. Ya. Jadi SD-na di SD Neglasari, ari SMP nama di Panawangan 3 tahun tah terus di SMP lompat ke SMA. Ari manehna SMA-na di SMA Pasundan Tasikmalaya. SMA-na eta nya. SMP-na di SD-na di SD Neglasari, SMP-na di SMP Panawangan, jeung di SMA-na di SMA Pasundan Tasikmalaya. Gitu. Lulus tapi kalulusna manehna teh. Satamatna ieu dangukeun ieu aya lanjutanna. Satamatna di SMA, berarti geus sakola SMA, kan aya laguna. Masuk maji anak sekolah 1 SMA. Eta kan lagunanya. Satamatna di SMA anjeunna terus nuluykeun kuliah. Kuliahna di mana? Di Manggultas. Oh, eta mah kuliah atuh lain kuliah. Kuliahna di kajurusan Bahasa Indonesia. Oh, manehna teh berarti Godi Suwarna teh kuliahna di jurusan Bahasa Indonesia. Fakultasna ngaran fakultasnya berarti jurusan aya IPA IPS gitunya. Lamun di SMA mah jurusan Fakultas Kaguruan Sastra jeung Seni manehna teh. Eta nya. Di mana eta teh? Di IKIP. IKIP mana? Bandung. Ya, jadi inti nama di Bandung. Ngaran fakultasna ngaran kampusna IKIP Bandung. Tahunna 1876. Nah, eta manehna kuliahna teh di dinya, tempat kuliahna di IKIP. Nyokot jurusan Bahasa Indonesia, fakultasna Kaguruan Sastra jeung Seni gitu nya. Kungsi jadi guru SMP manehna teh. Di Negeri 3 Bandung. Manehna teh kungsi jadi guru SMP di Negeri 3 Bandung. Redaktur surat kabar sifat tahunan. Jadi salian ti manehna jadi guru oge di SMP Negeri 3 Bandung, manehna jadi direktur surat kabar sifat tahunan. Tah, manehna teh jadi direkturna. Lain direktur dulak kanu batur lain. Tah, terus karyawan bidang kesenian Kanwil. Manehna teh tah yeunana nanti gawena jadi karyawan bidang kesenian Kanwil P dan K Provinsi Jawa Barat eta. Salianti direktur surat kabar sifat tahunan, manehna ge jadi karyawan bidang kesenian
jeung Kanwil P3P dan K Provinsi Jawa Barat eta. Kanwil P dan K Provinsi Jawa Barat manehna teh karyawanna gitu. Jeung oge jadi karyawan di Dinas Pariwisata manehna teh nya. Jadi karyawan di Dinas Pariwisata jeung budaya jeung kabudayaan Kabupaten Ciamis. Tapi ka pangsiuna di dinya manehna teh gawena teh. Hiji manehna jadi guru SMP di SMP Negeri 3 Bandung. Kadua jadi direktur surat kabar sifat tahunan. Katilu jadi karyawan bidang kesenian Kanwil P dan K Provinsi Jabar. Kaopat manehna jadi karyawan Dinas Pariwisata jeung Kabudayaan Kabupaten Ciamis. Tapi ka pensiunna geus sah. Eta gawena teh. Ya cahaji ulah raribut we cahaji mah raribut we. Nah, terus geus kadinya tabakat kalatih mainna teh kalatih ku sabana meureun aya istilah cek bahasa urang mah cikaracak ninggang batu laun-laun jadi legok. Lamun terus diasah insyaallah jadi mahir gitu ya ge. Bakatna kalatih di lingkungan keluarga anu boga apresiasi luhur karena seni mainna teh. Jadi di keluarga teh hampir meureun nya keluarga seniman kabeh gitu. Ramana ngaranna saha bapana? Rama teh bapaknya. Lain Rama anu ngalagu ku terlalu mencintaimu, ku terlalu menekanmu, tolong aku. Eta mah laguna eta mah. Lagu Rama eta mah. Ramana teh ngaranna Eno Suwarna gitu. Rama ngaranna ge Eno Suwarna, bapana berarti nya. Bapana ngaranna Eno Suwarna. Parigal main kacapi. Jeung suling apa teh kacapi? Di bawah ge aya can ditutuh nya. Masih kena aya hiji dieu, cuman can aya buahan. Eta mah kacapi, nya mah kacapi. Beda deui. Manehna teh bisaan main bapana tak bisaan main kacapi jeung suling gitu. Kecapi jeung suling bapana. Ari ibuna ngaranna saha? Ibuna teh ngaranna Tik Tik Suwartika. Tik 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 bunyi hujan di atas langit, airnya turun tidak terlihat, cobalah tengok eta. Dan semua eta mah lagu ieu mah lain nya lagu tapi ieu mah ibuna ngaranna Tik Tik Suwartika. Eta lain Tik Tik ya lain Tintin. Tik Tik Suwartika eta ngaran ibuna. Manehna pinter ngahaleuang tembang Cianjuran. Apa lagu Sorban Palid? Apa laguna ieu laguna Es Lilin? Apa lagu Karedok Leunca? Aya Karedok Leunca. Eta oge aya. Apa beun Karedok Leunca mah apal? Sorban Palid apa Sorban Palid aya apa? Angke orang apa kenalanya? Angke heula geus teh urang teh sembung nyanyi ieu teh. Ta eta boga nama main nama pinter ngahaleuang tembang Cianjuran gitu. Kalawan teu langsung aranjeunna ngalatih jeung nurunkeun jiwa seni ka Gode Suwarna. Jadi ku sabab ibuna seni, bapana seni, jadi Gode Suwarna teh leket tah dina darahna teh DNA-na teh nya gena teh. Pokokna mah jadi duanana meureun gitu. Ayeuna bakat mainna alus teh ku sabab didukung dina gen ibu jeung bapana. Terus salajengna kredo atawa gagasan Gode Suwarna anu kawentar teh nyaeta judulna teh bertolak dari tradisi. Tahu kan ya? Kredo atawa gagasan Gode Suwarna anu kawentar nyaeta bertolak dari tradisi, menolak tradisi. Daukeun maksudna sanajan karyana rea ieu teh loba ieu karya Gode Suwarna teh nyaritakeun tokoh mitologi seperti Sangkuriang,
munding laya guru minda sikabayan jeung sajabana tapi ari carita nama dijungkir balikeun ngagambarkeun kaayaan ayeuna eta tah anu dipikaresep ke dina karya-karya Godi Suwarna teh jadi lebih ke arah realita nu ayeuna gitu. Ari Godi Suwarna teh mimitina Daria ngarang puisi jeung prosa teh tahun 1876 awalna etanya manehna nya ngarangna teh pertama kalina ngarang puisi jeung prosa teh tahun 1876. Karyana dianggap mawa warna kusabab beda jeung anu lainna pikeun kasusastraan Sunda gitu. Sabab rea nyiptakeun karyana kalawan teknik nyaritana anu beda jeung anu sanes gitu. Satuluyna sajak carpon jeung novel nama meunang rupa-rupa pangajen gitu penilaian gitu. Tosnya yeuh lajengkeun yeuh sababaraha kali manehna teh dibere atanapi dinobatkeun dibere hadiah sastra di antawisna sastra di LBSS hadiah sastra DK Ardi Winata hadiah sastra Mangle jeung hadiah sastra Rancage manehna teh nyabalikan dieu sababaraha kali dilerer hadiah sastra LBBS hadiah sastra DK Ardi Winata hadiah sastra Mangle diulangi sababaraha kali dilerer manehna teh dibere dinobatkeun da ku sababna dibere hadiahnya kalawan karyana berprestasi di antarana hadiahna teh hadiah sastra di LBBS LBSS lain LBBS LBSS gitu. Terus aya hadiah ti sastra DK Ardi Winata manehna teh dibere hadiah deui ku sastra Mangle jeung hadiah sastra Rancage manehna ge gitu nya manehna teh eta. Terus buku kumpulan sajakna ieu ngomongkeun buku ieu buku kumpulan sajakna anu enggeus medal artina anu enggeus kaluar lah gitu nya geus diterbitkeun nya eta Jagat Ati anu kahiji tah eta Jagat Alit ngaranna teh anu medar anu medal anu terbit gitu ngaranna nya eta kumpulan sajak anu dijudulan buku kumpulan sajakna nyaeta Jagat Alit tahun 1878 tahun baraha ngaran buku eta buku sajakna di ngaranan Jagat Alit tuh aya oge surat-surat kaliwat tah eta bukuna teh tahun 1882 Blus Kere Lauk 82 aya Blus Kere Lauk tahun 1882 jeung sajak dongeng si Ujang tahun 1888 jeung Tariking Angin eta tahun 2013 gitu. Sajak dongeng si Ujang tahun 1888 jeung Tariking Angin tahun 2013 ieu rada dipercepatnya sakedap dieu tuh. Ari buku prosana nyaeta kumpulan carepon ngurang maring tah tahun 1885 kumpulan carepon serat sarwa satwa tahun 1885 jeung kumpulan carepon carios si Urat Mas tahun 2018 novel Sandekala 2007 novel Deng tahun 2008 jeung kumpulan fiksi minina anu judulna teh Lalakon Awon tahun 2013 kitu tah tepi kadinya we heula nya meureun ke urang lajengkeun deui dina minggu hareup tah sakitu margi dina waktosna ieu teh tos tabu 3 langkung kangge ngalaksanakeun netapan asal sakedap deui kin ulah waka dikumpulkeun engke
nyambung kanu materi sa minggu hareup. Sakitu anu kapiatur, mudah-mudahan aya manfaatna. Bejaan anu teu sakola, bejaan anu telebat ayeuna bahwa ayeuna teh materina ieu ejeung engke minggu payun tunggasna eta gitu nya ngalajengkeun. Tah sakitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.